Allah 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 ثبت وانصر أهل جمعية نوة العلماء. Bismillah masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masya Allah maka minkum famin ni'matin faminallah. Bismillah masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa ja'ala ar-rijala wan nisaa wa umsida bi su'ubi wa qaba'ila. Wassalatan wassalaman daimain mutalazimani ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Al-Mukarram, para kesepuhan sadayana, guru orang sadayana pangisa ajengan, wabil khusus pengatur waktu, penata acara, kali sahibul hajat, bapak kali ibu, luar sadayana, rombongan di Bali Wetan, kali wabil khusus sahibul hajat, besan, dina tantos, dina sahayana, bingah kacida bingah na, riwuh kacida riwuh na. Puja kali puji syukur semoga orang sami-sami sandakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam kamu jadi lumungsurkeun dikucurkeun diketerkeun ka baginda urang sadayana anu mana kalayan kula kali irodahna dina ieu saat urang sadayana biasa riung mungkulung dina raraga bade ngajajak nganteur tur ngiring bingah karena baris di iskrenanana bayi urang sadayana Kang April kali teh mipit atau napi Kang Ebo kali teh mipit. Para sepuh sadaya nu beuseun kuring dipika hormat sareng Allah dimuliakeun dina ieu saah sin kuring nyuhunkeun widi ngawakilan keluarga besar Bapak Opik kali Ibu Iim atau Nabi wa Opik kali Iim di nararaga sin kuring nggelan karena acara anu namina Seren Sumera. Ari sakuduna mah tadi saur pengatur waktu penata acara Seren Sumera heula tarasakan. Tapi kumargi aya sabaraha hal anu memang teu tiasa dikelah deui sehingga akan dipayunkeun. Untung anu dipayunanana jalmi-jalmi berilmu disebutkan orang Islam pinuh ke ilmu Islam. Geus teu aneh dina Islamah aya nu diheulakeun aya nu dipanderikeun. Sabab baheula keur di pasantren ku guru diajarkeun meskipun kuduna mubtada khobar lamun khobar mubtada tong aneh. Meskipun biasana fi'il fa'il lamun fa'il tuluy fi'il tong aneh ngaranna takdim ta'khir. Saya kacida malah aya sababaraha kautamaan di mana-mana takdim ta'khir dilaksanakeun sakumaha parantos dicontohkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an anu sakuduna na'budu iyyaka tapi kemudian ku Allah kata Al-Quran dijantankan kalimat iyyaka na'budu. Lamun erek nuturkeun aturan gramatikal bahasa Arab maka kalimat dina Al-Fatihah kuduna na'budu iyyaka wa na'budu iyyaka tanapi wa nasta'inu iyyaka. Naon margina margi memang aturan anu dipelajari secara baku kuduna fi'il fa'il tuluy maf'ul. Mencek orang kolon mah subjek predikat tuluy objek. Tah di dieu takdim takhir iya kana dikapiheulakeun na'buduna dipanderikeun iya kana diheulakeun wa nasta'inu na dipanderikeun objekna dipayunkeun fi'il jeung fa'ilna subjek jeung predikatna dipanderikeun. Jadi ibarat di dieu apan dipasrahkeun ge encan piraku geus dicokot tapi teu nanaon ngan ulah make nanaonan tapi teu nanaon cokot heula tuluy weh rek dibejakeun sabab naon
sabab aya sababaraha perkara anu geus sarua nyahona. Dan sebenarnya mah aya paribasa pikiran formalitas. Nah hambur-hambur amplop dawe kudu ngamplop ka ustaz wah pikiran kade ulah henteu dawe ngamplop ka pengatur waktu ngamplop kanu narima ngamplop nu nyeren teh da hambur-hambur amplop pikiran teh dan teu pikiran ge kawin mah jadi leres. Nah atuh cenah make jeung keukeuh kudu dilakonan hayang guyuh we jeung batur hayang ilahar jeung batur. Da urang oge ayeuna kabeh make wadah ka dieu teh. Guyuh. Da poe kamari mah ulin ka dieu pan teh di wadah kabeh oge. Naon sababna guyuh? Jadi hirup mah kudu akur jeung batur, kudu sarua jeung aturan. Poe ayeuna ku batur di bedak kabeh. Pawe ayeuna batur make baju pipileueun ini ge make baju pink. Hayang guyuh. Kajen hambur amplop teu naon heula asal guyuh we. Gitu. Ya kudu paham masyarakat kapal lebah dinya. Paham nu mana? Nah ngamplopna sok loba teu paham teh ngamplopna nitahna mah paham. Deungnya, da kudu paham heula ti dinya. Sehingga we aya seren sumeren mata saha wae nu kawin, saha wae nu nikah, rek punten orang kulon, rek orang wetan, orang kidul, orang kaler, jalma beunghar, jalma teu boga, rek haji kana pi lain, rek ustad kana pi santri, pasti make seren sumeren mah. Margi naon hayang disebutkeun guyuh. Sabab sieun disebutkeun min culak beda ti batur, sabab anu beda ti batur mah nu elok. Batur hujan cicing ge roma leuleumpangan. Kitu. Mata lamun waktu magrib ka masjid ulah teu ka masjid bisa disebut nu elok. Sabab teu guyuh jeung batur. Kitu maksudna. Jadi udah paham etanya? Atuh jadi kumargi sabab kitu naon anu rek ditepikeun ku simkuring, tugas simkuring beuti berat. Sabab ibu jeung bapak hadir ke acara pernikahan teh lain ayeuna wungkul, Pak. Geus sababaraha kali nganteur nu hajat teh, nganteur anu rek nikah teh nyaksian anu seren sumeren teh geus 10-20 kali. Sehingga tugas berat ustad kudu ngareka-reka bahasa padahal anger tujuan sarua. PR berat ustad teh kudu ngareka-reka bahasa sedengkeun kalimatna kudu sarua. Atuh dumasarkan hal kitu simkuring hapunten bilih aya resep basa maulud caturna jadi enggang kata basana teu puguh entrep seureuhna. Wabil khusus ka keluarga besar besan ti dieu pengatur waktu bilih kirang tata titi duduga priyoga sareng cologok sareng sajabina boro-boro ngapalkeun ajengan ieu teh disalana ge teu kaburu tadi teh. Ustaz teh pan sagala dibutuhkeun. Ngaji subuh pan kudu ku ustaz, dari teh imam subuh kudu ku ustaz. Kadang ada subuh ge kudu ku ustaz. Balik teh hayu cenah hayang nyubuh. Kaca di calana-calana acan, lain ngahinakeun ye teh. Bongahna rusuh. Jeung mun cukurang mah ngarti bere calana ustaz teh. Tadi calanana jeung nyerenkeun kitu. Tak kitu para sepuh sadayana. Jadi simkuring atas nami keluarga besar di Palihwetan haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan teu disangka bahwa rombongan di Palihwetan bakal dipapak ku sholawat, bakal dihiap-hiap di antosan sisi jalan komo barijeng dipikir di lamun bakal dikalung-kalungan ku bunga teu kepikir sama sekali. Geningan tapi nu teu dipikir bahkan teu boga rasa cita-cita kitu-kitu teh geningan alhamdulillah. Orang kulon manepi kana ngamalkeun hadis Nabi jeung hadis Rasul teh nu disebutkeun akrim dhaifah. Ngamuliakeun kanu jadi tamu teh mudah-mudahan we. Naon tadi mapak sholawatna kali ngagupai sisi jalana mudah-mudahan sing kalebet jadi amal kasayan anu jadi wasilah maka di aku jadi umat anjeunna yakni Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mung hapunten ari di dieu megah sakitu mewahna tarik sakitu eces jeung jentrena ari di ditu nu dibawa barudak leutik kolot-kolot nya nini baju ge teu kompak kabeh teu disarakeun ningal teh di dieu mah coklat kabeh di ditu mah aya nu beureum aya
hampuran tadi nama penting teh geus disiapkeun itu saragam teh mandri tadi isuk teh masya Allah candi bayar atau teu meunang dipake tapi tengirangan rasa hormat di paliwetan ka palikulon najen teu seragam teu sarempak ge eusi hate mah insyaallah regem serempak nyaluyuan ngaridoan ngiring bingah karena baris ditikahkeun nana salah sawios putra bangsa putra daerah wargi orang sadayana Cep April anapi Kang Ebo dan naonnya disebut Kang Ebo dan memang katalah nak itu simpul kita nyeri hati disebutkan Mang Ayi nya meskipun di ngaran mah Komarudin disebut ku batur Mang Ayi teh nyeri hati bunga beda memang eta geus katelahna teh regep hati nama ieu teh sadayana pangarsa najan saware disaragam saware teh hati mah serempak tapi saluy nya tujuan ngiring bingan bahwa nganuhunkeun ieu parantos ditikahkeun atuh naon rupi anu dicandakna dibungkus jeung dihiasna ieu mah lain rek agul ku payung butut pangarsa ieu mah mudah-mudahan we sing jadi simbol tali kasih tilam kanyaah sing jadi dedel pangkadeudeuh dek nembongkeun bahwa satekah pola naon kanyaah teh teu cukup ku ucapan hungkul naon cinta teh teu cukup dikadalkeun hungkul tapi kudu aya usaha dina memperoleh materi kanggo nyumponan kahirupan di alam dunia. Mudah-mudahan kapayuna sabun anu dipangmelikeun Kang April lain sakalian ayeuna unggal bulan sajadah anu dibawa lain yang dibawa hungkul bejakeun yang dipake salat sandal anu dipangmelikeun lain sakalian ayeuna wayahna mun bisa mah unggal bulan mun teu bisa satahun 2 kali mun teu bisa satahun 3 kali ngan ulah we nginjeun ka Bang Emok mah ngabelarek leuseunan ulah betul tak ieu teh jadi simbol bahwa lalaki wajib nganapkahan kang jadi keluarga di awal mulai rumah tanggana ditembongkeun cukup kebutuhan pikeun sapoe 2 poe saminggu jeung sabulan gitu panginten bilih rami teuing para sepuh sadayana da simkuring cumarios lain yang bapak ibu sadayana di dieu da simkuring perwakilan bapak ibu dan itu nya di ditu keur ariweuh kene ieu sate sosial nah simkuring panginten sakali dia atas nami keluarga besar ngaturkeun nuhun kali nyuhun dihapunten pamugi-mugi ieu Cep April sejak nitipkeun jadi semugi-mugi diangken jantan keluarga besar atau nitipkeun ka Pak RT kali Pak RW dia diangken jadi warga RT 3 gitu nya berarti itu titik RT hiji beureun bade mutasi we jadi ka RT 3 berarti dina KTP ge rubah da dicantumkeun dah RT ketika dia kan mudah-mudahan sing ditampil ngan anu terakhir simkuring sedang ngadedel ka Cep April kali Kane Empit dari penting anjeun bade nikah dina ayeuna dinten teh dianterkeun ditembongkeun kesenian Sunda nu namina pencaksilat hidup kudu era lamun geus rumah tangga ke PSMR geremestre sabab rek kawin oge ditembongkeun pencaksilat salah satu seni bela diri nu aya di Nusantara nu geus diakui ku UNESCO diputaran UNESCO kalau untuk malah jelaskan dengan itu jadi dunia sudah mengakui bahwa pencaksilat adalah warisan budaya Indonesia ditampilkan tadi di dia nepi ka 4 paguron kanyaah tilu jadi uak tembongkeun di dia hidup kudu ngarasa era di mana-mana ke anjeun rumah tangga PSMR geremestre aya masalah bebeja ka kolot aya masalah balik aya masalah jeung sagala rupa wayahna dina sagara rumah tangga bakal papanggih disebut nasagara teh lautan bakal panggih jeung ombak bakal panggih jeung laut jair bakal panggih jeung laut betok bakal panggih jeung laut hiu bakal panggih jeung laut paus sagala rupa bakal kapanggih di sagara anu paling penting eta dina sagara disebut nasagara lautan teh eueuh tungtungna lautan maka rumah tangga hidup ge wayahna kudu sing siga sagara ulah aya tungtungna. Mudah-mudahan sekali didoakeun ku Amang
mudah-mudahan pernikahan nasi jadi pernikahan anu barokah. Bumi anjeun payunan masjid wayahna nengpet giringkeun jurungkeun mun bisa suntrungkeun cenah asup ka jero masjid mun perlu tuntun dahareupkeun masjid. Pernikahan anu barokah kusabab pernikahan anjeun jadi getol ibadah, kusabab pernikahan anjeun beuki deuheus ka Allah eta pernikahan anu barokah. Wayahna sabab nikah ibadah jeung anjeun kudu tambah ibadah. Segitu penginten isim kuring maka pihatur apunten segala kakirang sareng kalepatanna. Mudah-mudahan janten tambih-tambih kabarokahan tina ieu akan pernikahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.